Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng ngadaw Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi ari kulemna para ulama, jalma anu boga ilmu, afdolu eta teh langkung sae min ibadatil jahili tinimang ibadahna jalma anu bodo. Tah ieu katarangan teh ngauningakeun urang teh ulah jadi jalma anu bodo, kudu jalma anu berilmu. Ari jalma bodo mah geuning bisa dibobodo. Aya keterangan oge ibadah anu teu jeung elmuna mangka ditolak teu ditarima. Aya carita geuning di masjid aya hiji jalma anu ibadah tapina bodo, jeung aya jalmi anu nuju bobo nyaeta ulama. Aya setan teh rek asup erek ngagoda anu keur ibadah. Tapi ningali anu keur sare tapi boga ilmu teu jadi ngagodana teh. Saking kusieun-sieunna jalma anu berilmu. Da bisi hudang cenah janten we teu janten ngagodana teh. Balik we setan teh. Tah itulah keutamaan jalma anu berilmu teh. Urang kudu jadi jalma anu berilmu, kudu milarian ilmu di mana wae.